patepang deui sareng simkuring baraya tembang Sunda sampurasun wilujeng wayah kieu ieu kaleresan wengi-wengi nya upami misalkan siang mah ieu moal poe kieu. Nah, patepang deui sareng simkuring wasta abi saat kedah terang. Abi di dieu bade ngabewarakeun naon anu kedah dibewarakeun. Tah ayeuna mah sataacan urang ayeuna ninggal bewara ieu urang bemper aja lah. Nah, bare tembang Sunda abi di ditu bade ngabewarakeun kumargi perjalanan YouTube tembang Sunda channel teh kumahanya. Janten abi di dieu ti payun mah abi berjuang nyalira kaleresan aya nama aya rekan-rekan lah anu sedia ngabantos dengan sepenuh hati tong disebatkeun lah jalmina mah nu penting mah eta we lah. Nah, janten kieu abi ngadamel YouTube teh kirang langkung tahun 2018 akhir kaleresan langkung nanya deui alhamdulillah lebet kanu 4000 jam tayang. Nah, upami sakeun 4000 jam tayang kan abi anom keneh di YouTube kumargi abi teu terang nanaon kaleresan abi gaduh rerencangan diwartosan ku rerencangan sangkan kumaha upami sakeun YouTube teh ngahasilkeun pendapatan ngahasilkeun Google AdSense kumaha nya. Nah, abi kaleresan ti payun nuju tuang di salah sawios rumah makan di Bandung. Kaleresan abi ngobrol sareng rencangan abi anjeunna naros kieu mang kumaha eta tembang Sunda channel teh tos daftar Google AdSense teu acan kumaha carana. Nah, panjenengan didaftarkeun sekitar sasi Mei pami telepat mah sasi Mei ti payun teh dugi ku abi emut mah pas nuju lockdown pisan bade lebaran lah. Nah, abi kaleresan tepang sareng anyana teh nuju atos beres buka bersama di salah sawios rumah makan tong sebutkeun lah eta mah nya pokona mah di tempat eta we lah. Nah, ti payun teh abi di Pasian Terang mang sok ayeuna daftarkeun Google AdSense atos we abi teh didaftarkeun ku anjeunna kumaha we kumaha kieu sapertos kitulah. Nah, saminggon ti tos didaftarkeun Google AdSense eta abi ngulik YouTube. Nah, kaleresan YouTube teh ti payun mah abi pulnya nu megang kaleresan yang nama tos di urus lah tos dikelola ku rencangan abi oge. Nah, saur anjeunna teh kieu ayeuna tos didaftarkeun. Nah, ti payun abi selang 2 minggon teh buka deui Google AdSense eta. Abi iseng memperbarui ngaedit masalah umur kan upami misalkan di YouTube umur 18 tahun ke bawah dilarangnya konten-konten berbagai lah bagai macam sapertos gitu dilarang ku abi diedit janten 18 tahun gara aduh eta bahaya pisan. Ternyata ku abi tos diedit eta teh Google AdSense kumanya muncul kurang mah tadi pasian izin kumargi tak acan 18 tahun. Ternyata Google AdSense etanya dinonaktifkeun ku YouTube teh. Abi konsul ka salah sawios rencangan abi nu hiji deui. Mang, Google AdSense abi dinonaktifkeun kumaha carana panguruskeun lah. Panguruskeun itu ieu mah sangkan ieu channel teh biasa aya deui konten-konten anu sanesna. Cuman kunaon anu disayangkeunna ieu konten tos sae viewerna atos dugi ka 4000 jam tayang ti payun teh. Nah, kaleresan abi pendak sareng rerencangan abinya ayeuna nu ngelola YouTube oge. Tah ti saprak atau eta abi dengan sepenuh hatinya keikhlasan abi mempercayakeun ka anjeunna tos emang kelola ku mang weh sangkan ieu si channel tembang Sunda teh
si Google-na biasa aktif deui. Nah, dengan berbagai macam cara, dengan perjuangan anjeunna alhamdulillah si akun eta teh diaktifkeun deui. Tah, ti satos diaktifkeun eta deui, proses lanjut kanu proses monetisasinya supados iklan keluar lah. Iklan keluar. Alhamdulillah tah iklan eta teh terus keluar. Tah, di nu channel eta teh alhamdulillah konten-konten aya nu paling viralna pokona mah aya tadi dia ditinggal namina teh naonnya hilap dia do abi teh. Oh nya Batrawali anu kaper pengamen Sunda Kang D anu abi di shotna di salah sawios pasar dah di Cimahi eta alhamdulillah ayeuna tayanganna tos 120.000 tayangan. Tapi uploadnya tos 1 tahun eta teh. Nah kalarsan atos eta jalan ka ditu. Nah alhamdulillah monetis eta tos lebet. Tah ayeuna nu diantos-antos ku baraya sadayana abi hoyong ngabewarakeun sangkan si channel Temang Sunda teh tos kenging pin. Tah eta teh si pin eta teh abi ngantosan dugikeun ka 3 minggon. Alhamdulillah kamari kaping 2 Desember ayeuna kaping 3 pin teh dongkap ka bumi. Nya anu nampina mah pun raka abi. Nya alhamdulillah abi teh seneng. Abi teh bungah gitu. Mana pin teh cenah hoyong ninggal. Nah ti paling itu abi teh tos bade disoekeun. Abi WA lah sareng rancang abi. Mang eta ulah waka dibuka cenah. Kewe urang ayeuna urang gua di dieu, urang tembungkeun di dieu sangkan subscriber anu sanes kitu nya khususna YouTuber pemula anu bade ngaayakeun nampi Google Ads teh tiasa kamotivasi ku abi lah gitu nya ku channel Temang Sunda ieu. Nah, panginten abi ngobrol moal panjang lebar, abi ayeuna bade ngundang salah sawios rerencangan abi anu ti payun kantos masihan abi terang daftar Google AdSense nyata namina Mang Egi. Mana Mang Egi nya? Mang Egi tadi ya. Tah, kumaha Bang? Alhamdulillah. Lagi calik di dia, calik. Pangdeui nya. Alhamdulillah pangdeui aduh. Hatur nuhun pisan Mang Egi ayeuna kan si channel Temang Sunda teh tos kenging pinnya eta berkat Mang Egi kapungkur tos di Pasian Terang daftar Google AdSense teh kumaha. Da abi terang pisan kan di YouTube ya alhamdulillah lah. Kumaha tah ayeuna tanggapan Mang Egi tos keluar pinnya kantun ayeuna kantun unboxing kumaha perasaan Mang Egi. Abi ngiring bingahnya. Ngiring bingah ka Temang Sunda tos datang napieun Google AdSense. Ngiring bingah eta teh ngantosan sabaraha laminya kapungkur teh. Oh, upami ti pas daftar mah Mei aya 3 bulanna relaksasi lah. Relaksasi. Kahambat ku lockdown teh ya pangintennya kali itu kadieu. Alhamdulillah kamari tos dongkap. Tah tos dongkap. Nah ayeuna mah panginten tos terangnya tos aya pina ayeuna teh bade unboxing. Tapi abi unboxingna moal duaan. Aya deui. Anu nyekal hiji deui nya. Anu nyepeng hiji deui kumargi abi lah tos berjasa ageng pisan ka anjeunna lah dugikeun ka ayeuna tos monetisnya tos iklan deui kitu. Lain orang sauran. Anjeunna teh salah sawios naonnya sanes mucikari sanes. Naon nya? Pejuang naon eta nya? Pejuang wanita juga nama. Nah, ini orang sauran. Mangga.